Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui di channel koleksi bobodoran Sunda. Dina daget ieu simkuring bade midangkeun dongeng Sunda sasatoa. Ajag nangtang jelema. Ajag nangtang jelema usum katiga kawilang panjang. Atuh panon poe oge karasa panas moreret. Jujukutan taya nu jadi pareang nungtut parae. Di hiji rungkun wecang nyeuhan bangun nu hoream lunta. Geus teu warateun jiga nama kawantu ti isuk can kararaban. Warateun dahareun. Awakna begang kari kulit jeung tulang. Lempangna ge geus rarampewalan. Keur ulang mikiran nasibna teu kanyahoan ti mana jolna ujug-ujug korosak. Ajag nyamperkeun bari babaung. Au! Dok, dok. Ieu geuning hakaneun aing teh. Ceuk Ajag. Awas pecang, maneh ulah boga pikiran lumpat ka mana oge moal burung diberi. Okna deui bari angger babaung. Oh! Bang, bang. Atuh sakadang pecang reuas nataku tapi gancang mindingan karuasna. Duh, boro-boro mun disalumpat lempang oge geus teu kuat. Sukomo anjeun mah kapan makhluk anu pohara gagahna, pohara bungahna. Ajag ngadenge omongan pecang kitu teh. Ari jeung si coreleng cek Ajag. Maksudna hayang ngabandingkeun jeung mau. Nya oge kasebutna raja leuweung. Kuring mah wani nyekel anjeun. Maksudna nya lamun teh mah anjeun tarung jeung maung, anjeun nu bakal meunang tembal peucang. Nah, kapan geus katotol tukang nekukan sapi atawa munding? Sapi jeung munding ditekukan da puguh, teu boga sihung, teu boga kuku. Ari anjeun sihung boga, kuntu karuat, kuku sareukeut, awak wedel. Geus karuhan lumpat mah leceng. Da puguh anjeun mah ditakdirkeun boga awak alus, henteu ngadiblek. Sedang si coreleng mah kapan anjeun ge apal kalah awak bae, nambru ari gawe ngan heuai jeung hees najan boga sihung oge. Teu kaampeuh bungahna Ajag ngadenge omongan peucang. Terus babaung nembongkeun huntuna nu renggeteng curung kunung, ngangkat dua sukuna nu hareup nembongkeun kasombonganana. Tapi omong peucang ngarandeng, aya nu leuwih kuat ti anjeun. Hah? Saha? Satu naon? Bo geura sebutkeun. Pas Ajag nu dikdik amuk. Jelema, jawab peucang. Baruk jelema jiga kumaha makhluk nu disebut jelema teh. Sabaraha hiji sukuna naha sarua kitu boga sihung jeung huntu karuat jiga Ajag. Henteu boga sihung, henteu boga kuku seukeut, malah sukuna oge dua. Hahaha. Atuh Ajag teh seuri ngeunah, atuh sakali nekuk oge ngarumpuyuh. Seuk komo
sukuna dua mah alah naon kakuatanana omong ajag bari ngejek. Nya kitu teh mah, tapi jelema mah boga pakarang nu leuwih ampuh ti siung. Naon pakarangna? Akal. Jelema mah boga akal, jawab Peucang. Naon ari akal teh? Nah leuwih seukeut jeung kuat ti huntu jeung kuku aing. Ayeuna mah montong loba bacot, gancang aing tepungkeun jeung nu ngaran jelema. Omong aja. Awah hingku ambek ngadenge aya nu leuwih gagah ti dirina. Lat bae poho yen manenah teh keur nyang hareupan kadaharan nu girinyih nyatana Peucang. Hese nerangkeunana akal mah ayeuna mah hayu bae urang buktikeun, cek Peucang. Peucang kaluar tina rungkun dituturkeun ku Ajag anu teu weleh babau. Wow. Tepi ka jalan satapak paragi liliwatan jelema randeg. Peucang ngarandeg. Tah dieu jelema teh sok ngaliwatna. Ayeuna mah hayu urang nyumput dinu suni, urang intip ti kajauhan, cek Peucang. Peucang jeung Ajag nyarumput buni naker. Mana jelema teh? Aing geus teu sabar hayang nepuk, cek Ajag. Kakarage asup kana panyumputan. Tekung silila rentang. Katenjo aya budak leutik lempang ngagandong tas, bajuna bodas beureum balik sakola jiga nama. Itu jelema teh ayeuna siah ku aing digabruk. Ngomong Ajag bari ti buburanjak rek kaluar tina panyumputan. His, lain jelema eta mah, jawab Peucang. Gening itu sukuna dua, cek Ajag. Lain jelema eta mah pi jelemaeun ke sabar sakedeung deui ge ngurunyung. Sabot budak leungit tina panenjo Peucang jeung Ajag rentang tembok aki-aki make itu. Itu meureunnya, cek Ajag. Awas naker. Eta ge lain deui tembal Peucang. Tuh geuning sukuna oge tilu, lain jelema. Lain lamun kitu anjeun ngabohong tembas Ajag. Sabar lanang. Peucang angger leuleuh. Teu sawat aralila ti kajauhan tembong paninggaran kainya gerak pegat. Loba omong gajleng Ajag kaluar tina panyumputan. Muru ka jalan, ngajega bari babaung di tengah jalan. Barang nenjo aya Ajag babaung, paninggaran ngarandeg rikat ngongkangkeun bediong. Rek narajang sia, cek paninggaran. Duh! Sareng bediong minuhan leuweung bareng jeung bledagna bediong. Ajag ngudupruk getih kulaweran nuk. Usek. Keneh Ajag bae. Lantaran jelema mah teu beukieun daging Ajag, atuh diantep bae ngajoprak di jalan. Sanggeus paninggaran indit kurumui Peucang kaluar tina panyumputanana nyamperkeun. Matak oge ulah sombong asa aing panggagahna, cek Peucang bari noker bugang Ajag ku sukuna. Geus kitu mah leos bae indit. Mung sakitu dongeng dina danget ieu mugi biasa ngahibur. Ulah hilap like, share, komen sareng subscribe di channel ieu kangge Newport saterasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.